babarian ayeuna mah guys euy konten teh. Babarian pelanggaran PL, babarian dolarna nipis. Tayangan mah gede tapi mayarna si Meta tah si koplok. Sing bener atuh si teh Meta ngabayar konten kreator teh da capek nyieun konten teh gitu. Ieu mah meus pelanggaran. Heuh sia nu boga APK, sia nu boga aturan, tapi kan meureun nu boga aturan eta lamun teu eueuh anu pengguna mah konten kreator moal rame atuh APK sia teh. Tak sing nyaah atuh. Ngagaji sing bener. Tayangan sajuta mah nya $5 kan lieur. Loba konten kreator nu ngeluh, nu komen. Kumaha cenah ieu? Nya tayangan sekian ratus ribu dibayar sekian. Atuh capek sia teh moal kabeli sayur-sayuran ancahan si ibu-ibu oge. Beak ku kauta ge beak ku sabulan oge. Sing bener sia teh Meta. Hayo pelanggaran. Itu teh aturan itu teh capek sia. Sing bener Meta ngagaji jelema teh. Dengekeun ta ku sia. Karya dewek sing bener sia Meta. Sia.